Janganan mau ternyata jamu cuy. Dua arah mau diusir oi. Woi. Woi. Woi teh. Eta maneh mau jamu ceus, maneh yang dicarekan ku ceus. Doi mah geus bebeja ka ceus. Aduh saya deudeng buru sia mantong bisa carekan sia. Da bener urang mah geus bebeja. Ah waduh dengan sia mah tidak bebeueutan aya ka ciri. Asli urang mah asli terus maneh rek ka dieu rek naon? Jalan-jalan ngan pomaneh erek mau jamu ceus. Da urang mah teu mohok atuh. Buru mantong sia ku bejakeun sia ka ceus. Oh atuh. Juk balik lah. Harusan bagian aing ini mau lah. Kieu ya Allah, hirup normal mah. Hujan miripis, awi barelah. Ceis menangis, aku tak suka. Kudu kieu ceis mah senang. Najan kan udut bak boge yang penting bisa ngalinting. Yang penting mah henteu nganyuk ke warung. Yang penting mah bisa nganyuk. Kabang emot gitu. Ujang toto halo itu tuh balik ke mana itu asa teu nanya ke Ucu. Halo juga ce. Sugante lain ce Sugante kakak bernuk deh. Toto benih hina kehead bos ya. Datang-datang geus hina sia ke Ucu. Ka mana sia teh? Ieu ce rek balik ka imah. Ulah waka balik, toto kadi heula maneh meriung heula jeung Ucu. Ieu Ucu teh boga udud sampurna. Kebeneran tuh ce euy. Betul. Ulah ieu bako sampurna toto. Sampurna bener. Ulah pake R. Oh ulahnya. Karena wae sakarek nempo teh aduh tato Sok teh. aya wae nya ce di imah. Nuhun. Ayo ce ka mana wae atuh? Tara katempo. Aya wae tuh Ucu mah, biasalah. Di goa. Oh, di goa keur nyemur lain ce teh. Muhun toto Ucu teh gitu we lah. Biasa tuang teh angan. Muhun. Bang, geus can teh bako teh? Nah atuh. Mohong can sudut. Can maksudnya. Pan eta naon sari. Itu asa bercerita ya teh. Ka Ucu teh atuh geus lila ieu papanggih pana. Cerita teh teh. Naon? Naon nya teh? Lamun doa uing teh sok tara dikabulkeun wae. Ada kabulkeun. Eta malah sepele, eta masalah sepele. Ingat-ingat atuh maneh baheula teh saparpapih jeung Ucu teh jeung nu lain maneh pernah ngalakukeun kesalahan naon sapertikeun maneh mau sempak di iti terus mau sampe mabok lah yang penting mah bikin kesalahan maneh gitu. Aya kecil itu euy. Mulai Ucu euy. Deui. Sok lanjutkeun. Aya ce pernah mungkin. Naon? Pernah mau jamu. Kumaha? Tadi Tah eta. Emang jamu saha? Geuing dan udah dihareup di situ tuh. Dari mana? Hareupeun imah. Tuh. Heeh. Imah ceuyis meureun. Goblok. Jamu aing. Balik ce. Sumpah. Lu balik ce aing mah. Teu apa lain ce sumpah. Sia beunga. Toran atuh Ucu teu kebedag masker. Goblok asal rambut kieu euy Naon ieu pengumuman orang meninggal bangun rame orang tarik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabu sia ka mana? Ieu ce. Ieu mana si Atut ayeuna lahi. Maot cenah nama si Atut. Hah? Atut. Maot. Asli itu teh. Hayu urang layar ce. Hei. Si Atut
maut na euy. Oh, kieu nya aya wawaran ayeuna mah teh. Asa terame. Punten. Punten, Ibu. Punten. Saya kan punten-punten teh. Nya, mangga. Punten. Nah, atuh teh masih hirup geuningan. Engko si cek sabui mah cenah aya wabar cenah di bumi ieu teh bener. Maksudna kumaha ieu teh, Cek? Da urang mah masih hirup keneh, da wawar di imah ieu mah. Ah, maknya tadi cenah aya wabar cek sabui teh. Ina lalayan rojiun cenah di bumi ieu. Man berarti nya atut berenang. Bener atuh teh meninggal lain. Meninggal di mana ieu teh, Cek? Urang teh masih hirup keneh ieu teh. Ah, maknya si sabui ngabohong mah ka euceul nya. Aduh, euceul ngeusing kieu, mahan mah teu mani euceul teh tidang daos heula teh bilang ka dieu ngalayan. Pek mah henteu geuningan nya. Berarti euceul teh meureun dibohongan ku si sabui meureunnan nya. Nya meureunh Cek dibohongan euceul mah ku si Saboy. Uyuhan daek. Aduh, kumaha meureun nya euceul. Geus moal beas ditu. Aweh naon atuh hiliannya atuh beas mah. Kunaonnya atuh? Heuh mangga atuh Cek urang hilian we ieu na biasna. Ah, aing baca benar sih atuh maot aing. Ngeusing kieu daerah kieu deh aduh. Tapi heula we tuh. Aduh, sakayaraan euceul euy. Euceul geus tertelah itu euy, asa era kieu deh euy. Niat datang. Tah Cek ku urang geus dipulang nyajankan urang teu maot ge heuh. Tah geus dipulang ku kana. Nuhun atuh ujang atuh. Duh, ampunteun euceul teh rada kaisinannya. Punten pokona mah. Ah, ayo urang pulang ya. Assalamualaikum. Geus kunaon disangka aing maot nu kumaha cenah kolot-kolot tolol. Si Sabui ngomongan ke euceul goblok. Euceul. Ceuk tas di mana? Tas di mana we tinggalan sia Sabui. Sia ngabohongan ke euceul ha. Euceul geus gining kieu edek itu tuh ngalayan pek mah teu maot sia. Naon ari euceul? Amuk-amukan ka uing. Da emang atuh tadi mah aya nu maot. Ngan kahalaan pi masih atut. Atuh teh nu maot teh tetangga sebelah, ceuk. Euceul kunaon sih eueuh dideuleugan kolot-kolot euceul mah. Oh, lain kitu Sabui euceul mah saking kuring rangna eta teh pan keponakan euceul teh si atut teh. Atuh hariwang euy. Tuh ka dulu teh kitu sia mah teh ngakolot teh kehet mah. Teu tampol gua euceul. Nya, ceuk nya. Sabui ge apal teh keponakan euceul. Ngan atuh sik atuh euy dideuleuan teh jeung dadanguan teh dipake ceuk, lain dipake nga-headset wae euceul mah teh ngana. Mending nyereng kitu euceul mah geus balik aing ah. Mun ribu kitu teh Sabui si teh ngabangus teh. Belum maju lah mantau ketinggalan. Tuh, Vera euy. Kumaha aing euy, papangnya keponakan aing euy disangka mau deh teh. Sageus jeung yang hartabanana. Bae ah cenah. Menang naon cenah. Tuh nya. Teu moto ge dipulang ku bawa maot. Haha.